dipikir-pikir mah ieu teh ngadon pindah dahar pindah dahar ti imah ka kolam renang. Assalamualaikum bes, tadi dikarenakan si Uing teh erek ngangon barudaknya nu hayang renang cenah jadina teh ngadadak we ngececet hayam eukeur bekelna. Pokona mah singkat cerita tah Uing teh geus nepi deui nya ka tempat anu ditujuna teh. Tapi ke heula nya ieu teh can waka asup soalna kan nungguan dulur anu sejen kitu can pada dararatan. Nya eta kadina teh nya bes henteu bareng jadi papisah-pisah gitunya maklum we da initna teh pada kanu malotor geningan. Dan sudah dikarenakan hayang bareng asupna jadi geus we nungguan heula we nu sejen. Pemandangannya menikut ka indah bes. Aduh, cuma Uing yang tidak indahnya hareudang. Menikut ka. Aduh ya Allah. Tuh indung Uing di ditu keneh. Aduh ya Allah, pemandangan teh menikut ka pokona mah geus we nya matak betah. Alhamdulillahnya bes geus nepi deui ieu teh ka kolam renangna teh. Pokona mah nya terbayar pisan ieu teh meunang nanjak hese capek teh tuh pemandanganna teh menikut ka indah. Pokona mah nya barudak mah langsung we ting terekel heueuh bakat ku geus teu kuat teu meureunannya hayang ngagejebur. Apan adina mah geus pangluhurna tah lanceukna mah karek erekna rekel heueuh ieu teh sosorodotan tah ek ngagujubar ka belah dieu. Barudak mah nya menikut ka aratoheun we dibawa ngeueum hungkul oge. Pokona mah nya kan isukan teh heueuh geus erek arasup sakola deui tah karunya ari teu dibawa liburan teh. Kela anu aratoheun teh lain budak hungkul bes ternyata indung Uing oge jeung Uing teh menikut ka maceuhnya ting orongoh tuh atunya menikut ka hayang seurina teh ku ngadodorong eta balon. Aduh rarasaana teh meureun arabege keneh. Pokona mah ieu mah ngadon pindah daharnya bes. Bismillahirrahmanirrahim. Dasanya nawe menikut ka ngeunah ieu teh nya heueuh dahar di kolam renang teh balawak deui. Geus komo atunya lamun renang heula mah kan heueuh sok capek. Tidak Uing mah ngeunah wae nya masih henteu renang oge soalna kan tadi nanjakna menikut ka Masya Allah pokona mah heueuh menikut ka capek. Dadah poy. Iya nama ngarojai. Dalaharna geus beres langsung we heueuh barudak teh ting gejelebur deui nya ta kanu kolam renang teh. Meureunannya can wareg berenangna teh matak heueuh kop we nya sing bareukah kadinya heueuh sing warareg renangna. Tapan ieu teh poe terakhir liburnya bes isukan masarakola deui barudak teh. Nya jadina teh marung pangmeungpeung we.